Tsamina asyara jeung ari anu ka-18 na eta tartibul arkani nartibkeunana pirang-pirang rukun hatta bainat tasyahudil akhiri sehingga di antara tasyahud akhir wassalati jeung maca sholawat ala nabiyyi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dina itu tasyahud akhir wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif alama dzakarnahu lafad alama kana perkara dzakarna anu geus nyaritakeun kami hu kana itu umma yustasna eta dikajabakeun minhu tina itu tartib naon wujubu muqaranatin niyati wajibna ngabarengkeunana niat di takbiratul ihrami kana takbiratul ihram wa muqaranatul julusi wa muqaranatil berarti muqaranatil julusi jeung wajib ngabarengkeunana diuk al akhiri anu terakhir li tasyahudi kana tasyahud wassalati jeung maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu jeung ari salat sunnanuha tegasna pirang-pirang pasunatanana itu salat qabla dukhuli dina samemeh asup ya dina itu salat syai'ani eta ya dua perkara al adzanu tegasna kaji adzan wa huwa jeung ari itu adzan lugotan cek lugot al i'lamu eta mere nyaho syar'an jeung ari adan cek syara eta zikrun zikir makhsusun anu ditangtukeun itu zikir lil i'lami pikeun mere nyaho bidukhuli waqti sholatin kana asupna waktu sholat fardhatin anu difardukeun itu sholat wal fadhuhu jeung ari pirang-pirang lafadzna itu adzan masna eta dua kali illa takbiro kajaba maca takbir waluhu ari mimitina itu adzan fa arbaun atau awaluhu ari mimitina itu takbir fa arbaun maka eta 4 kali wa illa tauhidi jeung kajaba kalimat tauhid akhiruhu ari akhirna itu tauhid fawahidun maka eta sakali wal iqamatu jeung kaduana iqamah wahia jeung ari itu iqamah masdaru aqama eta masdar tina lafaz aqama summa sumiya tuluy dingaranan biha ku itu iqamah naon az-zikru zikir al-makhsusu anu ditangtukeun itu zikir atawa summa sumiya tuluy dingaranan naon biha itu iqamah az-zikru kana zikir al-makhsusu anu ditangtukeun itu zikir li annahu karna sanyana itu iqamah atawa zikir yukimu eta ngadegkeun itu zikir ila sholati kana salat wa inna ma yushra'u jeung pastina digelarkeun naon kullun saban-saban saiji minal adzani tina adzan wal iqamati jeung tina iqamah lil maktubati pikeun salat nu dipardukeun wa amma ghairuha jeung anapun ari liantina itu maktubah fayunadi maka ngagero alaha kana itu goer naon as-sholatu jami'ah lafad as-sholatu jami'ah wa sunanuha jeung ari pirang-pirang sunatna itu salat ba'da dukhuli dina sabada asup ya dina itu salat syai'ani eta aya dua perkara at-tasyahudul awwalu tegasna kahiji tasyahud awal wal kunutu jeung kaduana kunut fi subhi dina salat subuh ayy fi i'tidalir rakaati tegasna dina i'tidal ayy fi i'tidalir rakaati tsaniyati tegasna dina i'tidal rakaat anu kadua minhu tina itu subuh
Wa jeung ari itu kunut lugotan cek lugot eta doa kadar doa. Wa syar'an jeung ari kunut cek syara eta zikrun zikir maksusun anu ditangtukeun itu zikir. Wa huwa jeung ari itu zikir atawa kunut Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita eta lapad Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita ila akhirih. Wal kunutu jeung kunut fi akhiril witri dina tungtung salat witir fin nisbitsani dina pertengahan anu kadua min syahri ramadhana tina bulan Ramadan. Wa huwa jeung ari itu kunut fi akhiril witri ka kunutis subhi eta tetep saperti kunut dina salat subuh al mutaqaddimi anu narimati heula fi mahallihi dina tempatna itu kunut subuh walafzihi jeung dina lafadna itu kunut subuh wala tatayanu jeung teu narima tangtunon kalimatul kunuti pirang-pirang kalima kunut as-sabiqati anu ti heula. Falau kunta maka lamun falau konat maka lamun falau kunta maka lamun kunut si anjeun bi ayatin kalawan ayat tatabammana anu nyimpen itu ayat tatadammanu anu nyimpen itu ayat duaan kana doa wa qasada jeung maksud si jalma al kunuta kana kunut atawa wa kusida jeung dimaksud naon al kunutu kunut hasolat tahasil naon sunnatul kunuti sunat kunut